Si Ucel manggih dompet di jalan. Sahanya Dicokot deh kumanehna aja culak cilek ke jelema ieu rehe teh jalan. ih Dibukaan kumanehna. nya saya KTP-na ih aya duitan deh cepet Barang dibuka eta. ulang Aya identitas KTP. tapi dah butuh buku Dompet saya sih deh. buka buku nemu buku di teh diandap Mending dibawa deh. Lumayan eta. Ayo duitan deh. aya tuh lumayan nih cepet kanjat ini dibagi dua mah bisa ya jeung jajan Tapi mending ulah deh. Ke bulan puasa itu ya. sih heueuh nya si dosa buku teh kumaha pulangkeun bae Mending pulangkan baik. Dompet leungit, ternyata kapangin aku si Ucel balik sekolah. orang dia nepen nama Ngali gue KTP-na. ih rumah Heri Eta duitnya tukeran lah. oh iya ya non ya Itu sa Eka ditulanya. yuk iya nganter dompet deh Yuk. punten Enggak. Enak nih, Jang. oh gua habis mendakan dompet tapi alamat nama di dia Oh. Apu milarian ieu teh tadi abdi teh. Dompet ieu. Leres. KTP uhun abi, uhun. Ujang atur nuhun pisan nya, Jang nya. Atur nuhun pisan. oh un sami-sami Duit nama 100. Tapi nah jadi bet recehnya. Pugu uhun pak Barangna mah kieu Kak Haji sengaja teu kula diojolkeun duit. Oh, Barangna mah minggu kamari kula manggih dompet gitu. Duitnya aya ya. 300.000. Jangnya. Cepean kabeh. Ya kangge ujangnya. Laju barang kuda kodok cenah receh ngakona mah. beda Jadi kula teu diupahan we cenah. Nah, ku ari mah cenah kula. Sancan dibikeun ya kula diojolkeun heula duitna. Boga duit 100. Jadi intina mah Kak Haji, eueuh alasan boga receh ya ka kulanya. Jadi si duitnya direcehkeun ku duwe aing mere duit. Bisaan ku kitu